Jurus naon jurus naon. Eta nu pangkung sapintro dengan anu nanti ieu teh nilem gerenyem gitu tah. Terus jeung krecek marmut. Waduh, Eta aduh bangkus nadi meni gagah gitu. asepnya abi. Lumayan lah halus, gagah pakai pangsi. Ciga jelema ayeuna mah. Tidak jelema. Lain pan ieu dipangmeserkeun acung 2 setel ku Pak Edi. Udah setel. Mun 2 setel. Lain Pak di lemur imah pot balageurnya jelema. Oh, lembur Papuan teh ya, atuh jelemana bala lagur. Abdi mana beda, manakan lembur ku bager-bagerna model kieu. Jelemana bala lagur? Mun. Oh, Da eueuh teh abdi mah nu kieu mah Bapak. oh di Bandung lu kieu. Da aya meni sing sumpah lagi abdi mah. Wah. Betah di dieu teh Bapak. Bohong ah. Betah aslina matakan ke mah. Lamun daekeun mah si Nyai dibawa ka dieu ku abdi. Tapi bawa si Nyai ka dieu. Bapak mending bawa kitu nya ka dieu nya. Heeh, engke mangkusna lah geus betah di dieu. Ya. Bawa ka dieu, disiapkeun ku Bapak imah kontrakanna. Oh, gitu. Ya. Ah, tuh si Nyai bakal beki atoheun atuh Bapak. Kayak budak sekolah di dieu. Heeh. Heeh. Nah, kayak si Nyai aya kagiatan. Kayak di dita, ieu melak pare. Gandarep. Oh, ame Panun. ame kegiatannya bapaknya. Heeh. Si Nyai. Ame teu ieu teu kudu dengan beas. Lain Bapak di dieu mah menikot nanti arenakeun gitu tah bersih gitu. Oh, apa diurus? Nanaon oge kudu diurus. Mana mah engkus, dukut satampungan. Arek abus ka ieu mah kudu ngaliwatan lah eta. Liang. Heeh, kudu ngolong heula. Nya atuh da Bapak kumaha atuh da sakitu kaayana abdi mah sakitu di Bandung mah gitu. Matakan abdi mah betah di dieu teh gitu. Nah, kemah mangkus. Kemah bagian di kanang mangkus ya. Oh, di kandang ngobetan sapinya. Oh. Tapi eta si Nyai bawa ka dieu teh naon? Naon Pas ke? ame ieu kan ari di sana ka dieu kan ame gampel gitu hayang teh gitu. Ame saancelom. Nah, eta saanjel pan ajeunna teh boga jurus teh apa jurus? Jurus naon jurus Eta naon. nu pangkung sapintro dengan anu teh ieu teh nilem gerenyem ieu teh terus jeung krecek marmut. Waduh, eta Komplit ya, komplit. komplit jeung ame si Nyai teh kan ke lamun aya di dieu mah kayak ku mangkus teh pada diajakan lalaja sineron gitu kan. Anu teh aya iklanan teh kan bapak-bapak gitu sinerona. Sinetron. Oh sinetron, pokoknya mah gitu lah. Yang arenakeun kan Bapak. Ame bobonena spring bread gitu tah. Pink bread. Heeh. Jeung pan aya si Nyai deukeut mah kita abdi di pasian eta wae mah sumur no gitu tah. Jadi itu kelas juga di Spring Bread ya. Tuh aya mah jeung ame aya teh lami teh teu pernah ge si Nyai mah teu malang kabut deui lah Bapak gitu tah. Benar. Oh, nyangga satu ada air mah berasa sapudi we nya. Oh nyanya tuh bapaknya. Oh, sapudi we nama tah. Bapak rek ini teh lah. Ya.